jelema beunghar bareng jeung Allah moal ngantep fakir miskin, moal ngantep budak yatim, kabeungharan bakal dibagikeun ka sasama dina hirupna. Ditakon di akhirat di mana harta dipake naon, yatim nu ngajawabna abdi Gusti saksina, hartana dipake melaan jisim abdi. Parantos nepi ka dinya boro-boro nya mata sahatna hirup teh urang teh lain jeung Allah jeung nafsu. Jelema boga ilmu sombong ku ilmuna, boga pangabisa sombong ku pangabisana, boga jabatan sombong ku jabatanana. Di mana atuh letak Allahna? Innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Lamun bener babarengan jeung urang, buktikeun sifat Allah kudu aya dina wujud urang. Da babari bapak hayang lalajo sifat Allah mah tempo we jelema nu nyaahan. Pan Allah boga sifat Ar-Rahman jeung Ar-Rahim. Sabejat-bejatna bapak satu balik balikna ibu, sagoreng-gorengna kuring, anger aibna mah ditutupan ku Allah. Dan gerhana dihargaan batur teh lain gerhana nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Da ibu ge dihormat batur teh lain ibu nu terhormat ngan Allah nutupan aib ibu. Tah ala kadalah manusia sok araraneh. Allah nu nyieuna, Allah nu nyiptakeun anak munian aib, nari manusia ngabongkar aib. Ai eta makhluk di mana nya? Caritana cenah bareng jeung Allah, hampura atau sok nuding Allah nu kitu mah bareng jeung hawa nafsu. Lamun jalma bareng jeung Allah boga harta moal pamer, moal nyaritakeun sawah ka jalma teu boga sawah, moal nyaritakeun imah ka jalma nu can boga imah, moal nyaritakeun mobil ka jalma nu pangaboga, moal nyaritakeun harta ka jalma nu teu boga naon-naon. Nah, Islam teh ngaragangan perasaan batur lain mah panas batur. Aduh. Dah ku ceramah ge mah insyaallah sarada jeblok jeblok kajekok kabeh oge.